Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BSC, bertemu lagi bersama kami BSC Channel. Kali ini kita rombongan guys, bersama pasangan kita masing-masing kecuali Pak RT guys. Pasangan Pak RT. Ibu negarana sibuk. Bu RT na tengilu. Bu RT na tengilu. Nah, dan kali ini kita mau ngaliwat, bahasa Sunda nama ngaliwat. Masak nasi liwet. Masak nasi liwet bersama lauk-lauknya khas Sunda lah. Iya, pasangan muda-mudi ta Tete Emput yang pernah ngilu ngalakeongnya. Tah, ya Pak RT, aduh sedih aing nih Pak RT, pasangannya kemana Tete? Aduh nyo hawu gua. Ibu-ibu nu jangan ibu-ibu. Dadah. Dadah tuh, dadah. Nah, nuju suksak siksik ibu-ibu jengkol, tempe, tuh, samelen. Tuh, naon wae cenah tuh. Asin, aduh asin pada berem. Bonteng na aya. Bonteng, wah kuat komplit lur. Ieu mah resmi, ieu mah bawa ti rumah lur, tanpa yang ngalah-ngalah ya nama. Owner BSC ke ulang tahun sih ya. Nanti dilanjut lur videonya lur. Kita ngahurungkeun hawu dulu lur. Buat masak nasi jeung masak lauk. Teu mau kopi, Emang mau lauk? Lauk nasi. Mau masak lauk ke mau lauk? Nasi. Lauk. Dengeuna. Kan bahasa Indonesia na lauk. Masak asin jeung kangkung, lain masak lauk. Bahasa Indonesia mah lauk teh. Dengeuna. Di Sunda lauk teh ikan. Iya, dipersepsikan ikannya Pak Belit. Ya udah lauk mah ikan. Mana-mana. Oh gitu welun lah. Yo kai. Naon ditakolan gitu? Kan digeprek tadi takol. Ngarah naon? Ngarah seungit. Lain ngarah geprek. Ngarah geprek ngonggok. Ngarah nyerap. Jadi geprekan ngarah. Bumbu liwat teh pakai sereh supaya geus aya rasaan sanguna teh. Seberapa kilo eta biasanya? Biasanya seberapa kilo? 1,5 kilo. Serehna 4. Serehna mah sacukupna we, rek 4, rek 5, rek 6 terserah eta mah da sesuai selera lah. Serehna mah. Royko nama cukup we hiji. Royko. Iya. Iyahna sabaraha sendok? Kade pangset. Moal meureun. 2 we lah. Geus. Tuh, geus 2 sendok. Tah, geus kieu mah brusek anu ieu. Susukan. Anu susukan. Minyakna. Coba tuh. Nah, make minyak. Ajan minyak mahal oge da anger kudu make minyak. Make minyak mah teu indah katingalina. Ai salamna mana? Kita salam. Oke, salam. Salam lur. Teu kudu ngadaguan lebaran. Teu kudu, eta mah sasalaman. Oh iya mah salamnyaan. Salamnyaan. Masih ya. Jadi sakumaha caina ieu urang ngaliwat mah asa kakarek lur ya teh. Jadi kudu ka awewe anu apa cai 1,5 kilo caina sakumaha gitu. Biasana mah kucuruk. Cucuruk sakumaha. Sabuku setengah. Jadi sabuku setengah cenah lur tinu 1,5 kilo di sini. Hawu siap hawu. Hawu ya perahuan. Bapak RT biasa perahuan. Jadi gitu loh. Ini sabelah nanti masak. Jadi ya jong-jong ngaliwat, jangan asak, ngaliwat asak, mamam. Rata mamam. Nah goreng naon Pak RT eta?
Nah, comro tahu. Oh, eta tempe jeung tahu. Geus mulai proses penggorengan, Lur. Perih Lur pasal. Beri kuasa Pak RT beri cenah. Aduh, kan Lur. Ibu-ibu mah beres siksikan, geus pangfulna mah tugas ibu-ibu nu kieu teh nya. Mau. Jengkol. Wah, nyerang gitu. Jadi katinggalin nama siga ribetnya segala dibawa timah ya. Padahal mah ribet. Alam anu kira-kira bakal. Ribetnya ngalap ya. Nah, Kira-kira tempe rek ngalap. aya tempe mah da eueuh alaeun. Tahu eueuh alaeun. Beas mah bisa ngarit meureun. Ngan lila kudu ngasak kudu naon. Tiba kudu tarik lumpat. Tempe garing tinggal tahu. Nuju naon? Kurma. Sale. Hah? Sale jauh. Lek jauh. Hmm. Jauh naon itu dari ini jauh naon? Jauh hideung. Aya jauh dari ini. Ditek-tekan atuh. Itu oge tuh. Salaki si Ica. Ah, Nyupan. Hah? jemput. Salaki si Emput. Nyupan teu hurung-hurung. Si RT keur mulahan suluh tuh. Saribuk ibu-ibuan mah gosip nama tuh. Ibu mah ngomongkeun ento. Jadi sabar nama lu. Kamu hayang kuat nih, Pak. Memang rek ngomong naon? Aing mah ngomongkeun suasana kieu sia jadi kana kuat gila. Oh, tuh ngomong. Kuat gila mah kitu meureun kudu make hajar jahanam, Lur. Kieu mah jadi kana kuat gila batur rek ngomongkeun. Jadi Lur suasana kieu teh sebenarnya mah ieu teh zaman-zaman baheula kolot-kolot urang biasana emang sok ngahajakeun mawa naon teh sana mah mawa parabot di imah dipasak di kasawahan siah kieu. Ah, parabot di imah dipasak di sawah. Mah masak parabot. Lain masak parabot. Anjing. Kapan beta cek mana teh kolot baheula mah mau parabot ka sawah tuh dipasak. Jadi sebenarnya baheula mah kolot baheula mah ngahajakeun ka dieu mau parabot dialung-alungkeun balik. Mau parabot ngajak siga kieu mau tahu mau naon gitu rek ngaliwat ngahaja di suasana alam. Ayeuna mah sebenarnya loba siga suasana alam kita restoran, tapi beda hargana Lur. Beda hargana masak sorangan jeung ka restoran tinggal tapi anu kudu biaya anu kudu dikaluarkeunna nya rada-rada gede gitu. Aing masak sorangan kieu mah hasilna nya kahayang urang meunah gitu tah. Lamun geus loba duit mah meureun urang oge tinggal ka restoran Lur. Cuma kusabab Adan heula jadi kacai heula cai heula sakedeung. Tahu tempe geus mulai asak kabeh. Tinggal kangkung, jengki, sameleun. Alah, asin. Aduh, ya liwat. Istareh liwat. Liwat na kumaha liwat. Oh, can sate. Waduh, mantep ya tahu tempe. Helakeun heula berarti jengkol atau kangkung heula? Jengkol lah, beak minyak. Oh. Jadi helakeun jengkol heula berarti. Tah. Ieu nu moal nikmat orang Sunda mah cing sok temongkeun mana? Nu kumaha?
Ah, iya nemu nikmat nama tapi jangan sambal. Aduh, aduh. Murag. Urung Pak RT. Alhamdulillah, hese tadi lur itu tuh. Hese yang ngurungkeun hawuj deui. Tiga babat lur. Babat. Tahu ini. Babat gitu. Ayo kangkung. Kangkung mah di dieu teh. Kangkung kena katel gede. Nah, dia hasil. Hasil. Ini bisa kurang minyak tuh. Tak nang kangkung. Yuk. Ayan saya tik teh. Kita makan sekali apa? Teh, tong kitu tuh teh kuat siga sedih ditinggalkan pemajikan teh. Oh lah, ceria. Tapi oi, sudah. Loba dianyuk bayaran Pak RT mah jadi gitu, loba ngahulang. Wih, iya, pelengkap anu paling jitu mata. Aduh, belum asin peda berem jeung asin peda manyun. Nah, apa disebut peda manyun? Peda manyun. Bibirna. Oh, peda berem yang peda berem nah disebut peda berem. Pan beureum. Samarana. Marana. Sana mah lumba-lumba. Eta teh dikutuk sih kana mah. Lewatna urang asana lor. Nah, ieu nu luhur nu asana. Nu handapna geus pasti asak. Tah nu luhur tah ieu gigih. Paling nu luhur nu gigih mah lur. Urang asana. Sak. Aduh, jeruk nipisan. Alah. Deui ya teteh nu ituna, nu peda beureumna tuh nu kudu loba jeruk nipis mah. Duh. Asinnya lor, masak sama, aduh, murai. Lor, bahan-bahan geus beres. Segala geus beres, segala geus arasak. Tinggal di mamam. Tong po bismillah lur. Maris, naon tadi kemarin tuh? Mari mas. Mari kita santap. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lapar. Apa ya tahu, ya tahu. Mantap.
Disebut pajarkeun kudu bere dahar jadi baulin teh. Bu RT. Carekan. Bu RT bagalak. Mana walawan. Nggo Babang Yono. Liwat Babang Yono. Heula diinjeman duit teh mere Babang Yono da keur dahar unggul. Ah. Itu sabab segala nangis talenan itu ibu-ibu marehakeun kurang tutup pelur. Sekian video dari kami, tonton terus BSC Channel dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Dan hasilnya mantap, mantap hasilnya mantap, mantap, Pak RT mantap, mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.